Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Hatunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos urang kawitan we dongengna. Prung ah. Mitra kaum dangu. Ieu dongeng karangan Bapak Ahmad Bakri. Nyaritakeun zaman baheula pisan. Tina ngahurmat sareng ngamumulai bahasa Sunda, manganggang baris medarkeun ngalangkungan dongeng. Teu hilap manganggang nada widi ka keluarga besar Bapak Ahmad Bakri anu parantos ngarang carita ieu. Mugia almarhum Bapak Ahmad Bakri dipasiancang alam barzahna sinarang ditampi iman Islamna. Jenengna mulyana mugi asing diturunkeun ka urang sadayana. Pon kitu deui kawargi anu manco dongeng ieu maanggang nada kaleulesan hatena supados maparin komentar anu sae dina setiap episodena. Dongeng ieu dongeng panjang dugi ka sababaraha episode. Kumargi bukuna oge meuni kandel. Kumargi kitu supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan bae dongengna. Prung ah. Again. Bandara Wadana ngagentraan upas nuker ngajemprak di Panjagaan. Di pendopo teh harita keur dideuheusan ku juru tulis jeung sea anyar. Naon cenah sea teh mang kin kapayun ku manggang diwartosan. Kaulan tembal agen harja bari ngorejat gura-giru muru nu ngagentraan bari kampad kompod. Kadieu harja titip ieu juragan sea nya babanding ku maneh santeuna meureun cuang cieung ari nu anyaran mah turug-turug murang kalih keneh juragan sea teh kakarak nyat pisan di sakola dibebetah ku maneh ambeh teu ngarumas di kampung maningah aja dititipkeun ka kula ku Bandara Patih Sumedang eta teh da wargina keneh. Asumuhun dawu unjuk sumangga kaulanun. Walon harja bari dodongkoan. Ya dengekeun. Agen. Mangga sun. Jejeran ku maneh nepungan sepuh-sepuh nu aya di ieu kampung ulah aya paribasa torojog tanpa larapan kanu baroga lembur. Sumuhun dawuh unjuk sumangga. Heuh kitu we. Harja ngaleos muru deui ka Panjagaan. Gek diuk ucang-ucang ku siwal ngaluarkeun dompet rokok pelenyun udud. Mitra kaum dangu. Telila nu ngadareuheusan lalugay juru tulis muru ka kantor. Tapi Den Suryah mah sea anyar teh gek milu diuk di Panjagaan. Kalau toragahan bangkuna oge. Mending dilebat we atuh kan? Cek Harja bari ngeser. Dupi Kang Harja di mana Bumi? Tanya sea. Di blok janggal lah kan.
Linggi gara kada rompok upay parantos rineh mah. Itu kidulan balai desa. Trila srog upas Mirta nyamperkeun ka kadak lugay tas ngecapan amplop. Tah, ieu mah pun Mirta ya gan. Palih ditu caket sasak limus. Raos agan di Karang Anyar mah seueur cai. Ceuk agen harja kasea minangka ngabanohkeun upas Mirta. Seueur sagala rupiah we ketah agan di dinya mah. Ceuk Mirta milu mairan. Sagarupi naon Kang Mirta? Tanya Den Surya alias Cea Anyar nu kakadak ngajabat di dinya. Eta gan lauk emas ge seueur agan, lauk emas darat. Mirta bari ngabalenyeh. Ada ngakitu Den Surya ngaringe. Lauk emas darat. Cenah bangun teu ngartieun. Mohon aranoe sapertos lauk emas Cianjur kan. Sanggeus dikitukeun mah Den Surya seuri bangun surti. Abdi mah beuki sote lauk emas paisna Kang Mirta. Paisna oge. Anggar keneh kada dipasek paisna oge supados katingali ngajalapangna nembe tiasa dituang kitu sanes. Mirta emang betros kadinya. Cek harja bari mesem. Ulah kita agan. Ulah wakas senang kana puas pais murang kali keneh malah bilih cacingeun. Kadewa di Karang Anyar mah bilih agan kasamaran. Cek Mirta nuluykeun obrolan. Kasamaran kumaha? Den Surya bari ngaredet ka harja. Nu direret nyengir bari ngiceupan. Saserogan matara siga-siga urang Karang Anyar mah padahal sadayana oge jelema turunan unggul agan. Tuh. Geura tingali di jalan. Sarung sama tuurnya, baju lodro landung teuing, geura tingali. Nyorendang koja, nyoren bedog pondok satampah. Sabrehan masih gawe babagi. Saha nu nyangka ka jelema aya? Dikitukeun Den Surya olok bengong. Alis saresna saha atuh eta teh? Duka abdi kita terang. Dupi tadi turunan naon Kang Mirta? Sapertos di Parakan Muncang kitu, seueur turunan para pangagung baheula. Sanes deui eta magan. Harja mesem da geus apal mehna mangkana adat baturna. Mirta unggeuh kawas nu heueuh. Turunan nu ngageugeuh teh turunan kumaha ieu teh? Den Surya bengong teu ngartieun. Eta mun ngageugeuh paturon agan, ngageugeuh paturon. Bangsa dedemit maksud teh? Sanes. Sapertos abdi we sareng pun harja turunan jelema. Kang Mirta mah sugan teh. Mitra kaum dangu. Wanci handit moyan geus lila kalewat. Pon kitu deui panon poe ti tadi mula geus moncorong ti tebeh wetan terus mucuk ngaluhuran. Cahyana sumebar nyangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibu nu tadi isuk masih kene ngagarandang dina tungtung-dang daunan. Ayeuna mah geus teu katempo deui pating carelak kusabab geus tuus katojo ku panon poe. Mirta. Bendahara wadana ngagantraan ti jero pandopo. Kaula non. Tembal Mirta semu ngagorowok. Mani kawas kuda lumping nyaring murukan nu ngagantraan teh. Seueur banyol nya Kang Mirta mah. Cek Den Surya. Tukangna si eta magan. Kitu we adatna teh tara ngukut kabingung. Gerang ke tanggap ku agan dongeng-dongeng na lucu geura. Tembal harja bari nyerenge. Mitra kaum dangu. Telila jol deui Mirta nu mantas diceluk ku Bandara Wadana teh norojol ka panjagaan gek diuk deui. Nimbalan naon bandara teh? Tanya harja. Eta mereskeun perbal jeung barang bukti keur ka pangadilan isu. Perkara si Wasji teh lain. Tanya harja. Mirta unggeuh. Nu maling? Tanya Sea. Mitra kaum dangu. Ari Sea teh singkatan tina CA, kandidat amtenar, calon amtenar satorojol na Timosvia
naik na kana menteri polisi terus camat jeung saterusna ngabongkaragan dirompok Haji Ilyas harja nu nembalan teh naon nu dipalingna cek sea papakean salomari lengkap lain barang bukti nama Mirta teh nu cocenglin barang buktina lengkap aneh geragan di dieu mah cek Mirta ka sea aneh kumaha geura tinggal itu bendara raos-raos we nganggo barang bukti cenah bari ngaredet kadununganana nu keur ngadeluk dina meja tulis da di pendopo ngantorna bendara wadana teh di juru belah kaler di pindingan ku bilik sangkan teu nembrak ti jalan gebeg Den Surya ngagebeg pilaku bandara nepi ka make barang bukti mangga we atuh tingali tuh udangna raksukanana tuh katingali ku agan rantai erlojina ngambay Den Surya olok bengong ngaret ka harja laras eta teh laras tembal harja bari nyerenge pan agan ge nganggo barang bukti sanes nu teu bukti mah dina impenan agan Kang Mirta mah Kang harja mah keur ditu ngabingungkeun sugan teh nya barang budang maling hanas ruas pira ku bendara nepi ka kitu Den Surya bari nepak tonggong Mirta geus mimiti conggah sigana diajak banyol kitu mah tuluy galecok ngabangkong tiluan dupi tadi timbalan bendara kedah dedeus ka sepuh-sepuh teh ka sawae seur agan cicing Mirta masuk di barung wae ku heureuy harja megat kalima iya gan ka juragan kubu bumina di Karanganyar caket agan bade teras digan ulis sanes linggih teh agan teh tah sumuhun lajang ka juragan kubu hormat didinya keneh caket parantos manten oge da ageng keneh komarana pada ngarambean eta teh gan komo upami nganggo sesengitan mah cicing Mirta newa-newa wae sia mah ti golongan kiai eta teh Haji Ilyas nu kedah di tepangan teh kan da eta nu pang di piserabna nu pajar kabongkaran teh tah eta mohon ari bangsatna mah teu serabeun nya cek Den Surya mesem tuh da wengi agan nuju poek teh piserabeun cicing ngagokan bae salajengna Abah Yuda eta di palih wetan rompokna gan saha Abah Yuda teh kuncen nu nyepeng dagyang di dieu sepengganana teh Depok makam dalam sareng pasarean Cipeti bilih agan bade nepangan Abah Wilastra bagian abdi nganteurna saha Abah Wilastra teh anu ngasuh para apsari di Ciberem ngadenge kitu Mirta ngomong samodel kitu Den Surya olok bengong tapi geus mimiti apal kana adat jelema eta nu saurang tah geus mimiti deui Mirta malah cek harja deui sanggeus ngaharulang sakedeung centeng banjet agan Ki Wilastra teh naon banjet teh longser upami di kulon mah ronggengna nu pajar para apsari teh si Boyoh sareng si Asih saha si Boyoh sareng si Asih gerangke malam Rabu sok mamarung di pasar Den Surya atawa sea teh ngadelek bari mesem ka Mirta kaditu deui agan ulah kalangkung ngadeusan ka Bantara Wadana Pangsiun Kubangkul cek harja kutan aya wadana Kubangkul di mana bumina mohon di ditu di Kubangkul disebat wadana Kubangkul teh katelah ku Pakuwona pangsiunna mati Luragung eta teh nanging kedah atra kadinya mah ulah rusuh-rusuh nah kege uning agera teu tiasa sagawayah kedah ngantosan katumbiri bijil sanyana mah siram heula malah di panyipuhan mitra kaum dangu sajong-jongan masih teh olohok weh dengar ti harja imut bangun surutin enjo nu hemeng teh upami bade nyipuh diantar ku pun Mirta ka Cikamalayan nya Cikamalayan didinya bagian abdi jajab ka Kubangkul aya mustika geragan licik harja mah ari ka Labuhan Bulan nitah batur murah kuehna jeung sarikaya hayang maneh cek Mirta rada keheul tuluy mulih ge hade tapi ulah dusun ari ngadeusan ka menak mah ulah nyakuan eusi keler maksud teh lulus we Kang Hajar aya naon atuh di Kubangkul teh aya naon tanya Den Surya penasaran lah agan engke geuninga tembal harja bari ngiceupan ka Mirta nguping teh dina dongeng sero cenah nusok boga mustika teh upami kapendak ku jalema tiasa dianggo jimat teuleum pan ieu ge teu teuleuman
agan engke nama. Cek Mirta bari nyekikik. Mitra kaum dangu. Panon poe moncorong keneh panasna karasa meni moreret. Ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin gunung. Nebak kanadang daunan waroyag pating arulang. Kelagan. Abdi teh kajongjonan ngawangkong teh acan kabujang tataros. Punten we. Da tadi ku agan kadangu bendara nitipkeun ka abdi hoyong terang we asuhan teh tereuh mana kitu lain Mirta. Tanya Harja. Lain. Biasa sih eta mah. Tarah manu sanes agan teh. Ditanya kitu dan Surya ngahulang heula sakedeung. Oh, sepuh abdi mah duanana oge ti Sumedang. Dupi bendara Patih Sumedang nu disaurkeun ku bendara tadi. Pun uwa tipun biang eta teh. Dupi tuang Rama. Wadana sagala herang. Mulih ye. Mulih. Cek juru tulis wadana bari norojol ti kantor. Mangga. Tembal den Surya bari nangtung. Kutantos tabuh dua ya teh. Mangga tukang Harja, Kang Mirta. Tembalna bari terus ngaleos. Mitra kaum dangu. Boh kakolot boh kanungora logor pisan tembongna CA teh. Naon tadi teh CA teh Mitra? CA teh singkatan tina CA kandidat amtenar calon amtenar satorojolan ti Mospia naikna kana mantri polisi camat jeung saterusna. Mitra kaum dangu CA teh kakolot bisa ngahaminan, kanungora bisa ngengklokan, sindakna mah bisa mawa maneh di pangumbaraan. Lumrahna harita nucan umah-umah mah tara asup kana ondangan, tapi manehna mah bubuhan geus boga pangkat tur pada ngajenan. Aya nu hajatan teh tara kaliwat, ku kituna tereh pisan lobana kawawuh teh. Dina sapopoena los kamana teh tara disaha-saha, pada ngaku pada ngahiap-hiap. Menaknya ngora heueuh turug-turug boga rupa, lain babasan wungkul hade gogog hade tagog teh. Bangsa kolot teu kurang-kurang nu ngakuna lain sabongbrong, katumpangan kususuganan parawan daganganana kasanggut. Naja nyaho lain babad oge, jodoh mah teu mungguhan pikirna. Jarinisna mah bangsa parawan teh geus puguh deui, teu dihurang teu dikeuyeub. Najan tara tembong dina semu ge ngalamun mah tara luput, malah loba nu kabawa ngimpi. Semet kitu da ngarumasakeun jadi awewe tewasa talandan telenden ka lalaki. Ari CA kawas kaliki kapipir-pipir, boro-boro mikiran nu karitu, junun kana gawe bae bubuhan nu anyar benum. Lain teh nyaho kanu geulis, lain tapal kana kelet nu narandean. Acan wae meureun can aya niat kana harai heureuy teh. Dina hiji poe Minggu kenceling ka Kojeng Kang ngadon bebedil. Sorangan wae teu ngajak batur. Meujeuhna reresepna teu ku hanteu reup-reueuk cur weh hujan. Gura-giru lumpat deui ka jalan gede muru ka warung ngadon ngiuhan. Hujan beuki ngagebret. Tambah kesel ngawangkong jeung tukang warung bari nginum wedang koneng. Kakadak saumur-umur manggih nu kitu cenah. Seger kana awak teh ngeunah wae ongkoh keur usum tiris kitu mah. Wanci lohor hujan raat, CA amitan ka tukang warung leos balik rada ripuh lempang teh da jalana leueur turug-turug make sepatu karet, ati-ati pisan milihan tincakeun teh.
ditungtung lembur Cisema lebah lawang buruan serog jeung budak awewe kakarak jerut pisan itu teh ka jalan patetep sakedeung Nyi Mojang tuluy tungkul bari bareurem sea kawas nu asa-asa asa geus papanggih tapi teuing di mana bubuhan nu anyaran kawas nu seseuneun papanggih jeung jelema teh bari eukeun meureun komo ieu ka awewe oh rek ka mana nyai teh cenah nanya so teh bisi pajar degi gue rumah sa di Pangumbaran wangsul ti dieu ti pun bibi tembal Nyi Parawan bari nunjuk ku indung leungeun ka imah teh oh sea rada era nanya rek ka mana ditembalan ku wangsul ari kitu di mana bumi teh da 100 tepang di Karanganyar tembal Nyi Parawan teh bari reup deui pipina beureum palih mana ada abdi mah sering tepang sareng agan ke di mananya sea ngaringeuh bari nyerengeh agan sering agal rokok ka warung pun bapak Nyi Mojang bari neuteup tembongna siga nu ngaheum-heum imut waktos pun bapak udur agan oge ngalayat sareng juragan Ulis oh Haji Sujait ya gitu tuang rama teh tah eta mohon semohon laras emut ayeuna mah bade mulih nya nyai teh ayeuna semohon mangga atuh sareng mangga nyai teh payun mangga wae agan ti payun cek Nyi Mojang teh bari cengkat meusan geuwat tungkul deui ih moal sae lalaki diiringkeun mangga nyai teh payun keukeuh nu embung pajar isin bae mitra tungtung namah bareng ngarendeng disebut ngarendeng soteh pedah taya heula pandeurian bukti nama marilih sisi sabelah sewang mitra kaum dangu najan lungguh najan timpuh oge kangaranan lalaki mah teu dihurang teu dikeuyeub penasaran mun magih nu geulis teh teu direret angot ieu dinutiseun bari paduduan pisan tadi Junun milihan tincakeun teh ayeuna mah ramban kaselangku ngaling-lingan ngadeuleu maling teu ku hanteu sorodot gejeret mani nyanghu jar pisan dina leutak untung keneh teu meneran neundeut kana batu eueuh tenan naon agan Nyi Mojang kawas nu kasima aduh henteu tembal sea bari nguliat hudang leungeunna jara blog teh disusut-susutkeun kana jukut dina gili minangka kokocok calana mah teh diperosea da lain uruseun tereh-tereh kieu teh agan di kampung mah laleueur upami hujan teh teu sapertos di dayeuh oh nanging katinggalina urang dieu mah paling terpisah angkat dinu leueur teh nya teu da parantos biasa agan sareng kieu teh agan indung suku dicocokkeun di anggonahan cek Nyi Mojang beki wanter ngomong kitu teh bari nyingsatkeun samping meusan nepi kana ngabitis nyontoan di ditu nama mitra kaum dangu rada ngalenyap sea teh nenjobitis koneng jaksi sajantung bet kawas nu ngahaja Nyi Mojang teh abong-abong geus kocap urang dinya mah somea hade kasema nyuguhan hayang katuang kabitis-bitis hayang katingali ku menak teu kaampeuh panon teh meuni moho Nyi Mojang surti gawat samping teh diturunkeun deui bari ngelemes era sea ngarenghap oh paingan tara labuh hari kitu mah cenah api-api heuh tos nengetkeun nu nyontoan padahal ti tadi oge teu neuleu-neuleu indung suku dicocokkeun da panonna ngambang di beh luhur sesaagan mah da nganggo sapatu laan gara sapatu na agan kapamang tos jara blog bilih geubis deui mangkaning sakieu muduna kawas budak dititah ku indung nurut we menak teh sok bedil ditanggeuhkeun kana gili porosot sapatu ret talina dikantetkeun ambeh babari ngajingjing punten atuh dibantun ku abdi sapatuna sawios isin atuh pan eta agan mah nyanak bedil raridu pira aku nyai kedah ngajingjing sapatu bedil atuh ku abdi kumaha sumohon bedil ku abdi dijingjing pira aku istri mah manggol bedil cek saya bari seureunye kikik
Nyi Mojang ge seuri ngabelehem. Ingat kakalangkang sorangan. Mun heueuh teh mehna manggul bedil. Nu mawi sanggem abdi ge sapatu kaabdikeun. Lari rumah geubis deui geura. Sea eleh det. Sok sapatu dibikeun, katayap deui marudun bari milihan tincakeun. Teu pajauh teuing ayeuna mah lelempangna teh. Nu teu wawuh mah moal nyangka nu anyar tepung. Disarebut salaki jeung pamajikan wae meureun. Nepi wae ka tungtung pudunan harita teh srog kanu datar deket sasak. Ih geuning caah Cisalak teh. Cek Nyi Mojang bari ngalieu ka walungan. Nah atuh, anu sorodot bangkieung gebut weh. Nyi Mojang labuh maniti teundeut pisan. Sukuna sabelah nilep ka tukang, sabelah deui ngalonjor ka hareup. Aduh, Cenah ngagoak. Ya Allah, cek Sea bari muru. Cek leungeunna dicekel tuluy dibetot. Enggal gugah. Mitra kaum dangu tapi dibetot teh Nyi Mojang teu merean. Kalah gegerungan bari rembay Cipanon. Gawat disangkeh didiukeun. Dikitu teh angger beuki ngagoak. Aduh nyeri. Aduh. Cek Nyi Mojang di barung ku rembay Cimata. Eleuh waktosna mitra. Kabujang seep. Cak urang tenden heula di handeuleum hieum gesan sampuraneun. Cak urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka. Permios.